Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana bagian anu salanjutna nyaeta wa yugsalu al-ina'u min wulugul kalbi. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yugsalu jeung dikumbah naon al-ina'u wadah min wulugil kalbi tina letakan anjing wal hinziri jeung bagong sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. Ihdahunna ari salah sahijina itu sab'a biturobi eta kutana wa yusalu jeung dikumbah itu wadah min sairin najasati tina sasesana pirang-pirang najis marrotan kalawan sakali wahidatan kalawan sakali balikan. Tati anu datang itu marrotan alaihi kana itu wadah wasalasu jeung ari 3 kali abdulu eta leuwih utama. Amal kalbu anapun ari anjing palikaulihi maka eta karena dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza walago di mana-mana ngaletak naon al kalbu anjing fi ina'i ahadikum dina wadah salah sahiji maraneh kabeh fal yurikhu maka kudu ngabersihan itu ahad summa liyagsilhu dan kitu fal yurikhu maka kudu ngabersihan ahad summa ngabersihan ahad hu kana itu ina liyagsilhu tuluy ngumbah itu ahad hu kana ina sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. Rawang riwayatkeun hu kana hadis Muslimun Imam Muslim wa fi riwayatin jeung dina riwayat anu wa fi riwayatin ukhra jeung dina riwayat anu sajen lahu ka Imam Muslim tahuru ari bersih tahuru ina'i ahadikum ari bersih wadana salah sahiji ti maraneh kabeh idza walago di mana-mana ngaletak pihi kana itu ina naon al kalbu anjing ayag sila eta yen ngumbah ahad hu kana itu ina sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan. Ulahunna ari hiji-hijina tina sab'a biturobi eta kalawan make taneuh. Wal wulugu jeung ari ngaran wulug pil lugoti jeung lugot asyurbu eta nginum biatrofil lisani ku pirang-pirang tungtung lisan. Wajhu dilalati jeung ari jalan nuduhkeunana annahu eta saestuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu ya Allah amaro eta marentah Rasul bil ghusli kana ngumbah wa dhahiruhu jeung ari dhahirna wajah al wujubu eta wajib wa qauluhu jeung ari dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahurun lapat tahurun yadullu eta nuduhkeun qauluhu ala tathhiri kana ngabersihkeun wa taharatu jeung ari susuci takunu eta bukti itu taharuh an hadasin eta tina hadas wa an najisin jeung tina najis wala hadasa jeung teu aya hadas kuna di dieu pada ayanu maka tangtu naon an najisu najis wungkul. Fa in kila maka lamun dicaritakeun naon al muradu ari nu dimaksudkeun di dieu al muradu huna ari nu dimaksudkeun di dieu atau haratu eta susuci al-lugawaitu bangsa lugoh. Pal jawabu maka ari jawabna anna hamlal lafzi saestuna ngamahmulkeun lapad
alal haqiqati kana hakikatna asyar'iyyati anu bangsa syara muqaddamun eta diheulakeun alal haqiqati mandurikeun hakikat al-lugawiyyati bangsa lugah ma'anahu sarata saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu Isa eta diutus Rasul li bayani syar'iyyati pikeun martelakeun pirang-pirang bangsa syara wafil hadisi jeung eta tetep dina ieu hadis dilalatun ari nuduhkeun ala najasati ma kana najisna perkara walago anu geus ngaletak pihi kana itu ma naon al-kalbu anjing wa ingkana jeung sanajan bukti itu ma to'aman eta kadaharan ma'ian anu ajur-ajur haruma maka haram naon akluhu ngadaharanna itu ma lianna iroqatahu karena saestuna ngabersihan itu ma idoatu malin eta ngalelebab kana harata palau kana maka lamun bukti itu ma tohiron eta suci lam yu'mar maka moal diparentah naon bi iroqatihi ngabersihanana ma ma'ana sarata ari kaula qad nahaina eta ngalarang kaula an idaatil mali tina ngalelebar tadi teh ngalelebar harta summa lapar qatuluin ta aya bedana baina ayyatana jasa dina antara yen kanajisan ieu mah biwulugihi ku diletak kalbun au baulihi atawa kiihna ieu kalbun au damihi atawa getihna kalbun au irkihi atawa kesangna au sya'rihi atawa buluna kalbun au ghairi dzalika atawa lianti itu nu kabeh min jami'i ajzaihi tina sakabeh pirang-pirang jujena kalbun wa pudlatihi jeung leleuwihna kalbun fa innahu maka saestuna kalakuan yugsalu eta dikumbah itu ma sabaan kalawan 7 kali ihdahuna ari salah sahijina sabaan biturabin kalawan make taneuh qala parantos ngadawuh Nawawi Imam Nawawi Raudhah dina kitab Raudhah wa fi wajin jeung eta tetep dina hiji wajah syadun ari syad annahu saestuna kalakuan yakfi eta cukup fi goslima dina ngumbah barang siwal wulugi anu salianti ngaletak naon maratun sakali kagos lisa irin najasati saperti ngumbahna sasesana pirang-pirang najis wa hadzal wajhu jeung ari ieu wajah qala parantos ngadawuh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab al-muhadzab annahu saestuna itu kaul muttajahun eta dikuatkeun wa qawiyun tegasna kuat min haitsud dalil tina sakira-kirana aya dalil li annal amra lantaran saestuna marentah bil ghusli kalawan dikumbah sabaan kalawan 7 kali innama kana pastina bukti itu amrun lian pirohum eta supaya ngaburkeun itu amrun hum kana itu nu kabeh an muakalatil kalabi tina barang daharna anjing wa hal yugsalu jeung naha dikumbah itu muakalah minal hinziri tina bagong kalbi seperti tina anjing amla atawa henteu qaulani ari jawabna eta 2 kaul al jadidu ari kaul anu jadid wa bihi jeung kalawan jadid qada'a parantos mastikeun sabaduhum sapalina ulama na'am sumuhun li annahu lantaran saestuna hinzir najisun
najisul aini eta najis ain, pakana maka bukti itu hinzir kakalbi eta seperti anjing, bal aula balik terlebih utama di anahu lantaran saestuna kalakuan laya juju eta temenang naon iktana uhu miara na itu hinzir bihalin dina hiji tingkah. Waqala sareng ngadawu musannif fil qadimi dina qaul qadim annahu saestuna hinzir yugsalu eta dikumbah marotan sakali, dikumbah sakali kasairi najasati seperti sasesana pirang-pirang najis di anna taglidho lantaran saestuna anu diberatkeun pil kalabi eta tetep dina anjing. Innama waroda pastina datang itu taglid qot'an kalawan pasti lahum ka para ulama amma tina perkara yang taduna anu ngabiasakeun jalma-jalma hu kana itu min muholiti hati na nyampuranana najasah wa zajron jeung karana nyegah kal haddi seperti di had al khomri dina arak pil khomri dina arak. Wa hadzal qaulu jeung ari qaul rojaha eta narejehkeun hu kana itu qaul sa'an Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina kitab syarah muhadzab wa labduhu jeung ari lafadzna qaul arrojihu eta anu rojeh min haitsu dalilus eta tina sakira-kira dalilna annahu saestuna kalakuan yakfi eta cukup naon goslatun wahidatun ngumbah sakali bila turabin kalawan teu make taneuh wabihi jeung ku ieu kaul qato'a geus mastikeun naon aksarul ulama'i lolobana saha aksarul ulama'i lolobana ti ulama alladzi anu qalu anu ngadawuh itu ladzi ya binajasatil hindiri kana najisna babi. Wa hadza jeung ari ieu kaul huwa eta ari kaul al muhtaru eta anu dipilih li annal asla lantaran saestuna anu jadi asalna adamul wujubi eta teu wajib hatta yaruda sehingga datang naon asyar'u syara la siyaman non sumawonna fi hadhil mas'alati dina ieu masalah al mubniyati anu diadekeun ala ta'abbudi kana ibadah. Wa dzukira jeung dicaritakeun naon mislu hadza seperti ieu kaul fi syarhil wasit dina syarah kitab wasit aidon beurina deui. Wa hal yakumu jeung naha naon teh wa hal yakumu jeung naha ngangon naon asobuna sobun wal asnanu jeung tangkal usnan makoma turabi dina tempatna taneuh fihi dina jawabna itu hal aqwalun ari pirang-pirang jawaban ahadu hari salah sahijina itu aqwal na'am sumuhun kama yakumu seperti ngangon yakumu ghairul hajari seperti ngangon naon ghairul hajari lianti batu pil istinja'i dina meper kiih ngising wa kama yakumu jeung seperti yen ngangon ghairu syabi lianti papagan wal qarazi jeung kekesedan pid dibagi dina nyamak muqamahu dina tempat nganggona qoroz. Wa hadza jeung ari ieu kaul ma eta perkara sahaha anu nyohehkeun anu parantos nyohehkeun hukana ieu ma saha Nawawi Imam Nawawi fi kitabihi dina kitabna Imam Nawawi ru'usi tegasna
ru'usil masail tegasna ru'us masail. Wal azharu jeung ari kaul azhar fir Rafi'i dina Imam Rafi'i wa Raudhatu jeung dina Imam Raudhah. Wa syarhil muhadzabi jeung dina syarah muhadzab an-Nawawi eta saestuna kalakuan layakum wa eta henteu ngangon di annaha itu ngangon sobun li annaha lantaran saestuna hinzir li annaha lantaran saestuna najasatul hinzir taharatun eta suci susuci muta'alliqatun anu cumantel biturabi kana taneuh pala yakumu makan teu bisa ngangon naon goiruhu lian ti turab makomahu dina tempatna turab katayamumi seperti tayamum mal qaulu jeung ari kaul wa qaulus salisu jeung ari kaul anu katilu in wujida eta di mana-mana kapanggih in wujida di mana-mana manggihan in wujidat turabu di mana-mana eta di mana-mana kapanggih taneuh lam yakum makan teu ngangon itu goer wa illa koma jeung lamun henteu lam yakum. Wakila jeung dicaritakeun yakumu naon yakumu ngangon goer fi madina perkara yufsidu anu ngaruksak hukana ieu mah naon aturabu taneuh kasyabi saperti pakaian dunal awani henteu dina wawadahan wasyaratu turabi jeung ari syaratna taneuhna ayyakuna eta yen bukti turab tahiron eta anu suci wala yakfi jeung teu cukup pisti'mali turabi dina ngagunakeunana taneuh pikeun ngabersihan najis darruhu naon darruhu kebulna taneuh alal mahali kana tempatna balabu da balik tetep menang henteu atau balik teu misti min mazjihi tina nyampurnakeun taneuh bil ma'i kalawan cai liasila supaya nepi biwasitati turabi kalawan lantaran taneuh biwasitatil mazji jeung lantaranana dicampurkeun kana cai ila jami'i ajza'il mahalli kana sakabe pirang-pirang juji tempat an najisi anu kanajisan parun hal yakfi ar-ramalun na'im wallahu a'lam. Dicakapukeun bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.